Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jem bae. Di mana asal didinya pas orang mentang geus. Dibere langsung. Asal orang pas di waktu eta geus. Masyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4. Nomor kahiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mamana. Ulah ka mana coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam teu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mamana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae aja kelantas bae-bae urang. 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae. Nah ieu poe Jumat lain lalagaan sebutna ge sayyidul ayyam rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cek sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti, mobil. Teu parugu. Ulah di embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam 1. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jem bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys, dibere langsung. Asal orang pas di waktu eta guys, Masya Allah. Ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaanna malam-malam ganjil, padahal mah teu kitu.
kebiasaan malam lilikuran padahal teh gitu bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar abeh nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh pas kitu poe Jumat yes nomor hiji poe Jumat nomor kedua Yaumu Arfah poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan gubra deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai eueuh nu make jas eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi kedeul banget lagi nu make ndek ka Arfah asup ka salon teh aya eueuh tah ndek apel ka salon mah ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai cek Gusti Allah hei malaikat pandang ku anjeun qad anfaqul amwal nyana daratang ka Arfah aya nu ngajual sawah aya anu ngajual mobil aya anu ngajual buruan imah aya anu ngajual kebo berikut jeung anak kotokna tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti aki-aki deuleu dararata hayangnya usia malaikat tuh nini itu mah tuh embe dijual kotok dijual buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna nah menghargai ka aing hayang kapanggih jeung aing ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang pikir ku sia coba malaikat aneh tante lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing kumaon peta bupati hayang menang jatah ku goblok-goblokna bupati ku goblok-goblokna presiden tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba tapi eta mah begitu di Amerika lain di urang di Amerika tuh mana di Amerika begitu sedih urang haju ngadagoanana geus nya nyaho malaikat aya anu 5 tahun bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun kabur malodar hayang kapanggih jeung aing tuh taha saksian ku aranjeun kabeh geurage hajuat Abul Abdan isyhadu inni ghafartu lahu tidak terkecuali nu aya di Arfah wa aing dihampura kabeh dosana untung jasa jelema nu di Arfah untung jasa jelema nu di Arfah dua tah poe Arfah hiji poe Jumat dua poe Arfah geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae sanajan di dieu ge
Kudaon mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arafah bae sakieu geus teh. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arafah bae di ditu. Ulah nyisiran bahan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia. Tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekataneuh nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseuh getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara jasa. Ieulah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah moejit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mangan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditonton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah. Mana coba si itu. Ci. Pan situ mah duit loba ge teh coba si itu. Cet. Tuh. Malaikat. Oh, di itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Bukakeun lawang sorga, buka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Yang celengan berarti lamun kuari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak. Kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan nuhunnya. Sial dah babaturan. Emang ge ai babaturan menumpang nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh. Atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah. Cet, deuk mayar ge enggak usah. Ikhlas saya mah. Udah jadi langganan aja dah. Saya mah ridho. Sial tuh tukang ojek. Masya Allah. Geus mah deui teu puguh karuh.
logat non direm karasa yang nyenud gak dia atau kak ojek tuh bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot manggeus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot poe Jumat yaum arba'ah lebaran haji jeung lebaran fitri poe nu opat eta mah lain sambarang wallahu a'lam.